Kiai ngariung ke peting haul abah bara orang mau santrina ulah lobaan 20 siap bu datang 100 ya, santri kuari atuh dari ente diondangnya nama ngan neuleuh babaturan ke mana sih ngariung aing ilu dia tuh sok boda aing mah pokona aing ilu teu diajakkan ge ilu sorangan santri etalah santri akhir zaman ente dititah teu raon bab ngariung mah datang ka ditu berkatna ngan aya 20 hayang kabagian kabeh berarti hiji kuduna didahar ku 10 atuh tinggal sacomot beres santri mah kos kitu ieu santri mah nikmat daunna ge didahar ku cenah embe Jawa mah eleh santri kan moal aya kanibatan hirup lamun encan nyorang jadi santri moal nyaho ngeunahna hirup beuh pokona santri mah bab dahar naon bae nu aya di dahar boro-boro nu nyana nu kiaina ge di dahar bae ayo santri mah kos-kos itu lah cek jadi kiai mah fauli maridhuhu atau anggeus-angeusan pokona mah jambu atuh bangga kebogana naon ge geus bae dialaan bae ku santri manya cek nya kiai marah ti dituna yana geus bagus sangka bae ka kiai bahkan sendal kiai ge dibawa bae eta santri hees dalam mobil boro-boro kasur boro-boro anggal hiji kulimaan geus tiis anggal jadi poe tilok naon tilok atuh ngacai segala naon di dinya tapi kanikmatanna beuh pohara jasa ngagoler ngan di mana bae di masjid los di majelis los kipas digudekeun gunyan mayar listrik tilok santri pokoknya geus tenang geus santri mah pohara jasa geus pokoknya moal aya pangeunah-ngeunahna hirup jadi santri senang jasa geus teu inget kaler kidul cenah geus beak duit beak beas bebe jak kabaturana kawana sia balik geus bae balik datang ka ieu Waalaikumsalam sia ieu enon balik kos teu nyoba bah duit beak beas beak ji jabah ieu teu boga duit teu usahakeun bah kajen kumaha ge bau budak sakumaha bos ya mah gitu bae terus bae jadak geus gitu kudu aya bae geus ketuguan atuh saminggu ieu geus masalah saminggu can boga duit setengah bulan tengah bulan can boga duit keneh bae sabulan di imah tah eta santri mah henteu mikiran ngaji tinggalin henteu kan sabulan mah tinggalin tang ngaji iya tuh kaji ya cenah mah ijazahan ieu itu geus sakola basa poe 2 poe atuh pan henteu nya mah geus bae di imah heula macul heula kek ka pondok deui geus sabulan datang cek babaturanna sia kebala mati mah abah aing teu boga duit geus bae pas ngaji teh neuleuan mana balag dideleuan 5 lembar aing tinggaleun cek nya geus bae aju mal disusulkeun moal abeh belang kuda ge belang ngeh bagus atuh geus kitab lagi barlang salembar aya coretan salembar eueuh salembar aya coretan salembar eueuh geus bae siang ge kumaha di imah lebih giran di imah cek ku Allah dibere ngarti cek weuy santri mah pohara jasa geus pokona moal aya we santri pas di imah magahan ngaji pas anu coretanan puyeng nya nazar bae kumaha cek kana ieu babe jarada gering cenah mama moal ka ngaji lanan pugu memikiran ieu kumaha macana cek kana tilok lagi eleng bebeja gering lah naon lah jungis bae mana gajina nu eta liwat bae cek eta liwat emang kunaon mama ge keur diliwat bae pugu lain mama nu diliwat nyana teu ngaji
bebejan nama mama ge baheula bab ieu mah diliwat. Budak ngabohong bae. Senang wae jadi santri mah. Ieu beban cenah mah. Atuh geus bae ijazahan masalahna. Saha nu ngaluar-luarkeun santri atuh datang ka incuan ge los. Geus bae di sabetahna jadi santri. Status senang hirup jadi santri. Pohara jasa. Batur tahajud pentingnya nama masak. Tahajudan santri mengke di imah budak tahajud mantuh di pondok masak. Isuk-isuk ngawuduk berang setik masak. Tas dohor masak deui. Tas asar masak deui. Penting batur hees masak di bae. Ya Allah, tas si budak. Pohara mending mun make beasnya beas babaturana. Cek babaturan lo biasa aing pan tere beak abat apaan sih anu ngadahar aing mamang masakeun doang. Sugan kumaha pesantren teu santri biasa bae milik bersama nya nama tuh tah moal aya hirup pangeunah-ngeunana jadi santri